Yakin kayak mama asus mah. Halo. Halo, gimana? Naon ieu teh? Kayak orang kalinya juga barudak. Mereka di mah kadi we. Heuh burukeun urang ieu keur main ieu. Lihatnya. Main lu boge. Kalau rumah tidak. Hah? Ayo tuh kadi burukeun. Ayo dulu. Pada ayo Jin. Keluar. Mau dekajong mah. Hah? Kadi atuh. Teleponan sama Ayo orang mau peserang deh kan bilang gue ku sagra. Hah? Ku sadek Dek, Pak, dek. Jong. Ayo, Pak. Jong dua wae. Ayo Kalungan itu main lah. Mali di sisa beres. Sesuatu lah. Ada cuman kita lihat kalungan ya. Teu aing tadi ikut ngebus yang sono pangloba. Nah, si Jong. Pan kita si dia aja kasih aja kan. Aku sebutkan ngabus. Gitu mah teh dina naon, Pak? Ngereng ieu. Oh, ngeleng. Teman tadi teman. Wah, ini enak Pak Iwan gitu. Maaf, enak tuh masuk lobby. Enak jadi nonton. Mereka wah jadi anak goreng wah ripuh. Wah orangnya dibokong wae teh tadi wah kalau mana ke pagos. Mereka jaringan kieu mah goreng mah euceureuh gua. Kalau mana aing mah. Gambar aing. Jam 12 wah. Lain asa terehnya waktu tehnya. Reka kalau mati penting coba jaringan ngelag gimana ribu arek mah teh kalau mana kieu mah aduh kumaha nya. Nama kieu we dah urang lomba apa eta pa heot-heot patarik-tarik kumaha. Mun eta mah aing 17 hayu. Gaskeun ayeuna lah OTW hayu. Asal janda we hadiahna. Janda we sih mah dipikiran teh tabrak. Kieu dak eta mah peraturannya. Lamun pek aya nu ngaheot panglauna nya. Tah eta di push upkeun sapuatna we eta mah. Ayo wae wah urang mah kumaha we di bawahna. Hayu lah orang gaskeun. Sok, ayeuna hayu. Ayo lah, nomor orang pilih heula sanu hiji. Kacang panjang we, kacang lah, ayo. Kacang panjang adu panjang kucing. Siapa kan dendam lawan ka lagi kieu. Santai. Kalau lihat kau ini makan. Oh, ini nama launan coba. Itu balikannya bukan bekannya. Mau bukan dendam. Panggil bukan gigi. Kacang panjang anu panjang kucing. Ayo. Sebenarnya itu panjang dua. Kedua ada kanan deh. Coba deh lah. Belum kan. Beres sama kedua. Ayo beres kedua. Kata bisa gitu mah. Ayo. Tempo Bang jagonya. Bang Itu teknik cara mendapatkan cewek. Tah, iya jurusnya. Mantap wah eta alus. Tah bagian urang eta mah kieu dengekeun nya. Lah tah ieu teh mun cara urang mah cara ngabeunangkeun awewe Pak. Tah susulitan teh kudu kieu, kudu beda ieu mah euy. Tah kayaknya Kayak pantus gitu aja gua. Gitu aja gua kan dapetin cewek anjir. Nah, dek kegar orang dengekeun nu aing ye. Begitu patut dikukur anjir.
Serewotan gitu patut sendiri. Ayo yang halus mah ye, kieu carana ye. Lu kok hilang? Dah, Patut semua. aduh. Assalamualaikum. Kanaonan sedang. Sama nih. Tong kudu nyaho sa urang mah. Tapi geus beresan kerjaan we. Ulah sok healthan teh penting. Pamaris teh sok mata kaya akibatna. Lah sok-sok tahu jangan teh. Ke zaman kiwari percaya kene kan kitu. Gerak kumaha ngangkang wae rame teh. Teruskeun wae ah, teruskeun. Baiklah budak ayeuna mah ese di omongan teh. Atas ulah teh ese. Jadi ulah kieu. Ese minta ngawaro bisa. Kemana jeung mah teh eueuh? Teuing geura datang ke diundang baik ke diantar pas jalan. Jangan datang na jandang. Jantan deui. Terobos aja lah anjing ah. Munten mamang. Balik juga. Salah gitu. Mana ini Mas lihat cinta gitu. Mau buat ya dari cek mama tadi ya ini dia coba nanti pembawa anak bawa deui bawa teh nyawa udah bawa teh nyata hayu lah 12 anjing jadi jual keluarga ada eunana daftar we kieu nya tadi seorang mah anu suara tapi anjing deui jadi curi keluarga anjing positif wae dah anu suara tapi oh jelema oke Assalamualaikum. Ya dah. Cek mak ge naon. Pamari tong jalan penting. Beja di barang deui mah. Ampura mama sekali-kali deui mama sekali pis mah sekali deui urang kapok ngan sieun dising-sinan ku nu kieu teh ningan tapi kan ka branding bulu hanap ya mah ampura kala mah ari mah sangarana Tagang juri. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar.